Isin kieu. Sa mana ya? Ada gua. Kampung mati ya namanya mah. Aduh. Itu kan kota mati, dia kampung mati. Heeh. Iya manusia mati. Oh, coba sare ieu geus berapa poe? Heeh, bener sih. Tuh udah. Udah. Moal udang sih mah, gorengan mah kok moal udang. Mun nginum kopi mah duka. Soalnya kan menyengat gitu ke dalam hidung dirinya. Iya, udang. Woi. Tahu. Tuh, Kopi jeung gorengan. iya makana dahar sih mah da. Mun dahar mah cengkat. Kayak teh screen kan setengah 4. Setengah 4 mah muka si Mang Sahar dengan dinya jualan gorengan. Mun balon. Saya teh jualan gorengan enak kan. Masuk aci namanya, cok. Gorengan eta teh naon? Banyak ada gorengan, basreng, masuk aci, Variasi gitu. variasi. Enak ngerokok. Kita kopi gorengan aja. Ya itu. Itu. Sarewah. Ini pulang Charlotte-nya. Ya, Ramang Sherlock. Oh. Ya. Kenaon sih ya ini. Akhirnya kayak itu lah tuh di gorengan lah. Nya. Baik. Baik. Sama itu sarewah lah. Tuh. Gorengan mah. Balang Sherlock lah. Oh. Assalamualaikum. Irin. Iya mah. Ada sare tukang dagang coba. Dari rokok sampai ganti. Padahal Lain es di mana we? Tempat usaha es. Aduh. Kumaha menang duit. Nah, iya aduh baik. Pantesan sok ngeluh. Mang, Dul. sehat. Ya, Dul cenah saha? Dul. Saya tuh Mantan RW. si RW 1 teh. Si RW baheula di dia kan Geus lila pangan teh nyandung kalau itu teh anu di tuning. Sanong ke mana jauh? 5 tahun di dia teh baheula. Mamanya Pan pirah teh nyandungkan orang itu teh si Kekes. ya bae lah tamada. Geus lila pan teh ka dieu. Bae lah tong kudu dibahas di dia gitu mah. Itu penting itu. Lain cager we. Alhamdulillah tong RW nama da mantan keren. Mantan cager tah. Mantan soalnya RW mah kan jeung nu baheula. Anu mah kan geus henteu jadi Geus euy kata jeung nu baheula Nah, jadi eta turun jadi ieu. mantan RW. Ya si bareng sih we teh. Oh, enak. Kontak-kontak Mas. Dia mah parah. Di Paden ku bat. Pokoknya di dia mah naik pangkat pokoknya mah gitu. DP ada cek apa kana? DPD Naik pangkat kan, Bos? Oh, Naik pangkat. gigi. Nah, itu naik Oh, gigi. laras. Kumaha pada gimana mah? Hayang kopi gitu jeung Lain nama orang teh kieu we usrik we dah. Teu orang mah hayang kopi. Kopi teh. Orang teh nyaritakeun saeutik bisa nyaho maneh menurut senana. Jadi kan gitu. orang ngapal ti barudak gitu ieu muka nu kieu. Beta mah lumayan we lah. Aya Yang kopi naon euy? Kopi nu tiis. Ah ya kopi naon sok milih teh nya aya Ini kopi naon? Ini kopi eta teh kopi arabikan ieu Abu Dhabi penuh rasanya ieu. penuh rasa. Kopi hideung aya. Beda aya. Hideung 2, gorengan aya teh. Goreng aduh. Eta masalahna teh urang Ieu urang mah asli lamun ka tukang gorengan geus aduh alah. lain masalahna teh kieu we. Hampura urang teh tadi heuh. Ti sup jedur tapi kasare we kieu urang sana ladangan. Oh minyak, lain udah meuli geus ngantri anjir tapi ka ditu. Oh minyak masalahna teh. Dia urang kenangan minyak Mah. aya ku ayana mahal. Minyak teh. Lieur aing. Sok we lamun edek mah urang mah bae aing mah keur maneh tepung sono lah. Teu kudu mayar aing mah asal mau minyak sakitu aing mah. Di mana orang dari bandar minyak tapi orangnya Bae aing mah sok lah. Gratiskeun pokona mah sakitu aing mah panggorengkeun aing mah unggul kapek bae itu-itu juga. lain aya udah transieu sare namun nu gorengan tara udang Si eta teh. Si Obet. Oh, si Obet teh ya. coba bae bisa gorengan kan Capek bener saya temu eta teh naon teh. Ngaranna teh hilir kamu. bae Pegawai teh. kopi we ki Kan tangannya yang minyak kurang paling gila kopi mah. minyak Aing mah bae lah pokona mah moal kudu bayar aing mah asal mau ke minyak we aing. lain bandar minyak atuh orang free Ya, siang sok kitu we euy. sorangan lah Terbalik dia mah we ah. Kewe sampur kopi ho. itu orang dagang ya Kagak. Manya,
mending aku gorengan. Oh minyak. Oh minyak acar. Kita main bejakeun. Ibu. Asli kurangnya dia naon teu main pokona mah eta kurang gorengan. Aing kalau kita aing balang siar minyak emang aing balang minyak. Pasti itu badar minyak masa ulah teh. Saha. Sodiknya. Aing ning sodik ke Satu. Ari sodiknya lah dia. si Sodik lah dia nama cuma ngaranna aslina mah apa? Dik asal nama gitu. Oh heeh. Nya si Dik. Heeh. Udah orang gitu. Si ada tuh udang ke gorengan mah tinggal tuh. Sobek mah saya teh kieu ke sana. Pucuk di ti. Naon teh? Pucuk dicinta. Ya. Enggak nyampe di bawah. Makanan biana ada itu. Ih, kemana dia cuma? Kadar minyak itu. Bakal kriuk yang mana gorengan lagi. Sepon yang wadana orang beureut lebar. Baik kan itu apa gayung daun. Baik. Nah, gitu kan. Kalian curang buat. Mana onan duit-duiteun. Tina minyak kieu pake oil. Buat tuh. Udang sih, iya mah udang mau mah. Udang. Iya mah mana mah. Kudu we mah separapatin mah aya imah cok. Dan kriuknya. Kudu masih bukan kebetulan lagi. Ayo bro. Apa itu kan kan sih? Siap. Ada minyak iya dia. Cintanya penghasilan minyaknya tina awak Si Obet bener sih. Nah, mau jadi bisnis ini coy. Pemodalnya kan. Ini bisa jadi sama apa sih? Lama diantepkeun 5 menit ya jadi ya soalnya emang kombinasi minyak jeung namanya kok bisa disebut Gurih. ya kayak gurih-gurih soalnya kan tina bener tidak bener nggak gitu Nah, rumah kan gorengan aja pakai sih. dia bakal krim coy karena si atau gue bakal pahit aja dua ini gorengan Gue minyak ya mah. nggak sebenarnya kira tapi lamun dibukakan kieu diantep kieu bakal ada lila setengah jam jadi kudu dikekep di fermentasi lain aja di minyak teh minyak naoge minyak kombinasi euyeun koiku gurih minyak teh jadi teh kudu bumbuan sih mah itu teh gimana teh toples Ya, iya beuh. Lari dulu. Kanu ieu we. kocok coy wah cuma menit jadi ya menit jadi semua lagi Kemana dia? malah pas turun Siap. Oh, gorengan mau ditunggu udang itu tinggal. jam pagi ini mana sih mau latihan pae latihan pae sih mah Pantes satu itu udang-udang mah. aduh boleh ada laki cara malu lah ini oke jadi cuma ya kurang bagus lah ya boleh kurang kita sih kalau belum bagus Pas mikirnya benar. Alah, belum bagus ya benar we maneh tadi.
Mantap, Cok. Bisa jadi bisnis ya. Benar, bisa jadi benar, bisa bulan oge. Ini mah bisnis tanpa modal teh ya atuh Coba cukup. gawe pensi ieu. Nyala Jadi bari harga bisa mau urang soalnya Oh, nyala. kualitas. Gitu aja. Luar lah, harga wanita sakitu top Lepas. mun teu mah moal. Berarti bisa ayo. Ah. Heges hayo. Halo. Iya. Butuh minyak lain. Lain ti mahana tenang minyak euy. Budak orang mah ada Bang siap. siar di mana penting mah kejadian nuki. So, yang penting Aing minyak masuk bisa itu we. hese nyiar maneh ka itu. Ti Cikekes ka dieu geus apal Iya mah ti pusat pokoknya musliena ieu. Langsung ya penambangna. cekap Wani. ti aing. Wani 15 sakieu sap. Teh Apa? Anjing 15 apa? Heeh. Wani sakitu der Iya, deui oh. mah bae dibawa balik gitu. Ah, mana tadi Bang Olim teh sakitu sia teh. Dari Mang Eli Ngan hese nyata murah. Eta ku Iya, gitu nah urang mah gitu. bebari. Dirinya bisa dipasok ku urang. Aing mah. Kalau cing sabaraha eta teh? 15. Teh bisa ieu deui. Wani cokon teh bae. Kan komitmennya geuling kitu ari maneh tadi cek urang teh maneh we mawa minyak gratis aing mah. Da ieu mah kumaha da urang ge hese nya tinggal ieu teh. Mimiti mah da emang hese teh. Geus lah sok di urang goreng. Ieu sia mah. Tibalik ah. 15 nya. Di orang gratis berarti Lain 15 lah lieur. Maka di cek aing teh. Ya 10.000. Jadi pulangan ke orang goceng. Adik. Iya, Ah ini ada kieu minyak euy kualitasna euy. nih kopi mana kopi ya? Kopi mana? Tadi kan pesen kopi. Ah. Ya. Geus beak setengah gelas euy. Kesel ngada gua anak tuh leuwih ti. Agung ieu mana? Saparapat jam urang euy. Pembun. Tadi teh nyaran teh. Ieu urang. Hampura we. Tinggal mencedok Ampun. tukang dagang teh. Lain kitu lur euy kesel urang teh. Ah anjing kalau ditapuk reungitnya naon aing dieu. Ayo bisa Ya, duit tunu. gede ya. 2.000. Sia mah anjing mata duitan euy dipikir-pikir ku aing teh we anger we teu robah ti baheula teh euy. Teu kana duit, teu kana jahe sia mah. Beuki. Besok lah, anjing. Besok ieu rek ngagoreng naon ieu? Pokoknya mah anu kriuk-kriuk. Boleh. Anu Goreng. anu pi gorengan we goreng. Siap, siap Lumayan. lur. Da duit geus aya di dinya. Siap, siap. Mantap kieu gurih anjir minyak teh euy. Langsung eta mah di itu atuh di ini ieu bakal di kalian ini mah. penambangna. Asli. Beres lur. Hei. Seruan beres ya. Tuh no. Maneh nu eta mah sok heubeul mah. Urang udah perasaan teh kurang teh 5 menit acan. Lain sama. Hormat teh. Lain maneh harum euy ieu minyak hade euy. Mu kada orang asaan goreng teh. Harum aslina. Mantap anjir. Ini jadi buhutan ya seberapa orang? Eta pokoknya mah ieu teh 8.000-an minyak tadi sabaraha? 15. Goblok lah aing nu nomok sia mah. Jadi seberapa di 6.000. 6.000 euy. Lumayan tuh besok ah. Besok. Teu kaharti asli urang mah aduh. Orang mah hari uang ke situ ke kolotna soalnya tuh gudang seberapa poe. Oh, sia si Obet. Sobet mah dari belum teh. Hilapkan naon. Salahnya ngesopot poe si Obet teh. Nya cek aing ge harumna anjir. Sok cobana kurang teh. Gudangna. Ya tiu. Gurih. Kamu udah kan? Gurih asaan. Ada bener bener. Mantap ah mah garing aku mah anjing lumayan coy. Gimana tuh kudu make Mantap asli mah euy. ieu mah loba yeuna. Munya ya. Aku langsung. Pas aku urang isuk we lah. 6.000 isuk euy. Ieu kopi bawah hiji yuk. Cesakeun atuh ieu mah pan geus. Tang deh berarti 8.000. Ya Allah nah, pira ge sakit. Sesa atuh euy. Kan sobet karunya. Mana teh balik ah. Ulur.
Ben. Sobeknya. Sebenarnya sumpahnya bangun aja. Minyak minus sendiri. Kurianya asli. Ben. Lah Ben. Udang Ben. Dah hayunya coba bener sih bae gorengan udang dah. Oh, itu sih ya nungsiannya kan. Siapa 4 begitu udang. Udang. Kangen saya tuh. Benar tuh. Benar. Gurih. Mantep berarti ya banyak. Mama. Kieu nama Ben. Mana pagawean anyar di urang Ben nama. Ngawan. Gampang lah nama. Besok jam 10 lari. Terus? Jam blok balik ke dia. Istirahat di lohor push up pika sore. Sore istirahat maghrib. Penting sare mah urang 5 urang. Siap. Mana-mana. Oke. Di isuk mulai. Tak pagawean tu urang. Pokona mah kalem digaji mah. Siap, Bos. Cuan nih mau pokoknya. Pokona mah duitkeun ya mah. Bisnis Gurih pisan teh ieu. Gurih Si mana? Gurih. Riuk. Mantep berarti ya. Benar yang membacanya. Kan pagi kelam maneh. Beja kolot bawa maneh pagawean durang. Menjongjon. Dibawa balik ke Jik. Nung bawa balik mana teman? Mana? Ya. Balik lah. Balik Ya kan orang. kolot sok. Orang istirahat gawe. Bener. Paling suka bagawean ya. Ya. Ngelapan ke gawe.